Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Rehan Aprilian. Ieu pun biang Abi Bu Eva Suprihatin. Di dia Abdi bade ngawawancara pembedian Abi seputaran COVID-19 ka pendidikan atau kana sekolah. Langsung wae nya. Pertama, pami COVID teh masihan dampak goreng teh kana sekolah. Masihan dampak awon. Naon dampak anu disebabkeun COVID ka sekolah atau ka pendidikan? Pendidikan janten terhambat. Biasana orang tekan kengeng ilmu di sekolah maksimal. Ayeuna ilmu di sekolah teu tiasa katampi sepenuhna. Ngandalkeun pelajaran anu tiasa dikerjakeun di bumi. Terus kumaha cara ibu ngajarkeun urang kalih ibu ame bisa paham kana pelajaran? Sekarang sering buka baca buku. Pelajaran-pelajaran anu sateu acana perang dipelajari deui semaksimal mungkin selama di bumi. Terus kumaha tanggapan ibu kanu ngalanggar protokol kesehatan? Tanggapanna pami anu ngalanggar hoyong masih dihukum seberat-beratna salares nama supados jerak sareng ngirangan lah tina penyebaranana. Upami ayeuna henteu dihukum keras mata seueur anu ngalanggarna penyebaranna berarti makin seueur oge. Terus harapan ibu kanggo ayeuna teh naon? Hayang geura teu aya lah nu namina Covid teh supados sagala rupina normal lancar deui terutama tina pendidikan barangkali. Mun sakitu ti abdi hapunten bila bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.